Ayo ganteng, kita ngangon ya di sana. Ngangon, ayo. Astagfirullah, belakang kecelakaan orang. Aduh, menir barke jadi ngarora. Capek-capek orang belakna ngurusna. Nepi karuksak iya kecelakaan orang. Dasar eta domba awas. Itu ayah si Ece. Cek. Naon Cak Haji? Kieu Cek, tulungan lah itu jaga domba-domba Ece. Soalnya itu kecelakaan Cak Haji, beak daharan ku domba-domba Ece. Lamun Ece teu sempat ngangona, ku Ece pangaritkeun atuh jukut. Ku Ece beredahan di kandangna. Ngabeh domba Ece teu ngadahar kecelakaan batur. Kan lebar Cek. Tuh tinggal manen, beak di daharan ku domba-domba Ece. Padahal ku Cak Haji geus dipagar, diterobos we. Ku domba-domba Ece. Allah, Cak Haji. Pira oge tangkal daun sampe, meni heboh Cak Haji mah. Ciga tangkal naon wae. Pan itu tatangkalana hejo, subur. Manehna pikir eta dahareun keur manehna. Barina oge ngaranna oge Sato domba mah. Sato kan teu boga pikiran. Matakna Cak Haji ulah melak daun sampe ciga kitu. Daun sampe emang dahareun domba kan? Nya Cek, emang domba teu boga pikiran. Tapi kan nu bogana domba jelema. Piraku teu boga pikiran oge. Engke lamun ku Cak Haji dibacok domba Ece, askeur ngadahar kecelakaan Cak Haji. Ece teu narima. Ece nu ngomong cenah Cak Haji nu salah. Ieu Cak Haji ngomong alus-alus. Kalakah nyolot Ece mah. Jeung ngahina deh kecelakaan daun sampe Cak Haji. Kitu-kitu ge angga we Ece nu osok meta daun sampe. Ka dieu Cak Haji minta daun sampe dek disayur dek direbus. Ulah gara-gara Ece ngurus Sato. Otak jeung pikiran Ece arwah tika Sato. Teu boga hate jeung pri kemanusiaan. Iya ku Cak Haji geus dibere peringatan. Ka Ece lamun sakali deui domba Ece ngadaharan kecelakaan Cak Haji, lamun dibacok eta domba beuheungna engke maneh ulah ambek. Dasar kutilana malampir emosian gawena teh dira oge daun sampe. Ini masih pisan jadina. Apa orang tadi tekalihan teuing gitu ngomongan si Ece? Pastina manehna nyeri hate ku omongan orang tadi. Tapi orang emosi pisan ku kelakuan manehna. Bisa nahan emosi orang tadi. Astagfirullahaladzim, geus lah. Cek, geus beres. Acan. Cek, tas di mana? Aduh, si Ece masih sekarang ambek ka urang. Ditanya ge meuni embung nembalan. Sigahna manehna bener-bener nyeri hate ku omongan urang. Gara-gara ditegor masalah domba. Nya enggeus lah, ari manehna masih ambek keneh mah. Nu penting urang geus berusaha menegur manehna. Soalna dek kumaha oge manehna tetangga terdekat urang. Jeung urang ulah memusuhan jeung tetangga. Karena suatu saat urang pasti butuh tetangga. Benar teu? Gledagkeun.